nya tunu beuna oge atuh resep mah selera tama atuh kitu cik aing oge gumatak sing waspada permana tinggal sidik tabligh amanah patonah teu pake warisan teh euy ti leluhur urang ti rasul nu matak tong sok ngahina batur hirup mah aing nepi ka era kieu duh kendang dikeploskeun era kudu mangmayarkeun ku gudang garam ku budak barudak ojek asa dikumahakeun aing asa dipopokan welu ai dendam mah dek mah atuh diomongkeun deui panugeus mah geus acan Hedak kudu genah atuh gamelan kenang sagala rupa teh kudu syurup teh apaan kudu ngagigi sanajan beda-beda ayeuna bonang can puguh pan tukang peking bisa ngabonang peking bonang gener gamang kenang ketuk rebab pan beda-beda tetapi di mana geus brung sararea ngalagu disebutna ngalegena we kaituna kadengena geresok sadaya ngaturkeun aku sadaya ngaturkeun aku eueuh nu protes nu demo teu aya da surup ngagigi coba lamun ayeuna Sharon larasna teh Mataram Sharon nu hiji Salendro kenang ka mana karep patokan bonang pon gitu deui geresok betegeuna Bang Toyib utut atos gelo timimiti sinen nepi ka kabeh teh garelo pan nya tuh ceuk aing oge da diprotes teh ku sararea tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh teu beda ti kitu awut-awutan hirup teh teu surup pantes loba di demo ge atuh da kudu syurup atuh anu dihareup teh seperti dalang gumantung kana sora nu ditukang teu bisa ka mana karep nya neng nong iya tuh tidak pernah teh ada barang Ki kinciran dina leuwih kokojayan di muara gereja wawan da di muara wapan da di muara gitu nu matak baheula mah di sakola teh barudak-barudak teh sok diajar pupuh diajar pupuh teh nyurupkeun sora olah vokal teh ayeuna mah geus laleungitan di sakola teh guruna ge biheung bisaeun kadang-kadang guruna ge kana basa Sunda ge teu apa deui nya
Dina laras diajar nyerup jeung laras aya pupuh 17 pupuh moneki nanti Asmarandana Pucung Durma Mas Kumambang Mijil Pangkur Balakbak Sinom Dangdang Gula Dangdang Gula pikeun murang kali bayar hutang ka indung bapana diurus di zaman leutik can Asmarandana alus teuing tu Japati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngadeukeutan ujang aman jeung teu eureun-eureun disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing goreng teh menta parab nya tuluy pucung lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol di santok teu nyahoeun di jero aya useupan itu tuluy balakbak aya warung sisi jalan rame pisan nu meuli ayeuna mah digenti aya warung sisi jalan rame pisan nu mabok alah warung remang-remang nya cek aing oge aya milik aing lamun beunang teh mangaran si copet saha oh teh si eta kabeneran pisan pamajikan aing teh hayang rak piring sugane kabeuli heueuh ngeunah ngabelekuk teh euy ara reudeuh halah komo dituntut kitu mengeunah pisan euy nayaga anu nyarangan sadaya ngaturkeun aku nyangakeun kawilujengan ka sadaya kaodang kanu jauh sok tiba siap kana rumpul euy suka teuing lamun panggih ayi kabeneran wing teh poe isukan nek ngabobotohan doma diadu dek latihan heula ngigana ngabobotohanna hubungan
teh saha nu kudu ditiangan teh si cepot euy. Wayahna kaco approve. Rupana teh beungeut teh beureum baju hideung. Atuh eta mah gudang garam. Lah eta mah udud atuh. Siap dek ditiangan ngaranna copet cepot.